Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Jatina Kaheman karya Kang Rompis anu manis anu gebis di Ciamis manimuringis ya, anu pangkasepna sa RT mun abi pangkasepna sa kabupaten ceuk ema nya. Tanapi Kang Yepi Cahyadi Kang Rompis teh kumaha atuh salajengna ieu lalakon Jatina Kaheman teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dirajeng kade ulah hila panu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Nu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun deui nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeseuh nya gegerona atawa bari ngarumpul jeung ibu-ibu ngomongkeun deui ibu-ibu. Kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai ngabaheuhai di tepas udud samsai nya. Aduh nikmat ngabayangkeun anu bohay. Oke di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong berasna di tempat cukurna nya di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kubargi sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh janten landong katineng senanya kanu janten lemurna gitu. Tah ulah hilap di like di komen di share nya linkna ajakan dulur baraya tatangga yuk orang subscribe YouTube na Dongeng Sunda Mang Ian gitu komo nu geus karolot mah wajibnya. Barudak baheula nu geus jadi kolot kiwari tah wajibnya. Oge ulah hilap di komen pokona mah komen we saka inget komen mah nu teu komen tingalikeun dicegat di pengkolan ku jurignya. Diacak-acak kuriri wadaresi. Sareng kumargi simkuring madang ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer tiasa kana nomor dana eta ieu nomor rekening sanes kanggo nanaon da simkuring mah cicingna di sisi leuweung nya jauh ka jalan boro-boro aya wifi nya jang meser kuota supaya bisa live bisa ngupload dongeng gitu tah pala wargi sadayana nya supados teu nyangkolong ting kana waktos. Ayo urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Jatina Kaheman bagian anu kadua. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangkeun prung
Sopyan gawena teu boleh suhud tara cicing naon bae diragap di pigawe, rengse sasapu sok mantuan bagian produksi nyortir. Sopyan boga karep hayang apal ulangan saukur sasapu tapi teu meunang pangabisa. Kitu deui lamun marengan gawe mangsa peuting tara openan kana talajak batur sabab sobari geus ngabejaan lamun bagian peuting mah sok rajeun loba ente anu ngahaja disumputkeun pikeun dijual. Sabab sobari geus ngabejaan lamun bagian peuting sok rajeun loba ente anu ngahaja disumputkeun pikeun dijual. Matak sobari omat-omatan ka Sopyan bisi kabawakeun. Dina hiji poe Manorohman ngageroan ka Sopyan meneran harita teh keur bagian beurang. Jang Sopyan, wayahna milu ka Mang Oman supir koksutnya lantaran mawa suluh pamotongan keur ka imah Mang Tajudin. Ukur setengah koksut suluh namangan tayanu bongkar ieu teh. Koksut rusuh arek narik pucuk ka kebon, tah ieu buruhna. Ceuk Manorohman bari mikeun duit ka Sopyan. Mangga Pak, namun teu kedah diburuhan sun, margi abdi mah panuju mancen damel ieu ge. Temal Sopyan mung narima. Ih beda deui ieu mah, duit lain ti bapa tapi ti Mang Tajudin anu meuli suluhna. Akhirna mah Sopyan teh daek narima. Atur nuhun atuh Pak, abdi bade teras nepangan Mang Oman. Nya sok jang, geus rengse mah ka didieu we nya. Muhun mangga Pak. Sopyan gancang ini ka gudang suluh, didinya ka sampah koksut geus ngadagog muat suluh. Ayo Mang, ceuk Sopyan bari nerekel naik kana koksut, geuleuyeung koksut teh maju lalaunan, teuli lage koksut geus nepi ka bedeng tonggo. Reg eureun hareupeun imah sajoleun. Jadi koksut teh siga traktor ini di pabrik teh sok aya nya paranti ngangkut teh geuningan nu geus dikotakan atau ngangkut suluh gitu nya kantos ningal teh kapunggur gitu. Ayeuna mah seueur pabrik teh nu tos tarutup di dieu kita. Di Gunung Halu kan aya pabrik Montaya teh tos rada teu produksi deui. Sopyan rikat ngalung-ngalungkeun suluh kaburuan, ukur saparapat jam geus rengse. Sok Mang, geus beres. Ceuk Sopyan bari turun tina koksut. Nuhun Jang, temal Mang Oman. Koksut maju lalaunan ninggalkeun bedeng tonggo rek terus ka kebon. Sopyan ngunjalan suluh, ngunjalan teh ngangkutannya. Sopyan ngunjalan suluh ti buruan di beresan di pongpok imah. Ngeleueut heula Kang, ceuk hiji awewe nu rojol ti jero imah bari nanggeui baki di eusi cikopi katut lalawuhna. Mangga hatur nuhun, temal Sopyan bari ngareret. Keke, asa pernah ningali? Sopyan nelek-nelek kakarek inget eta teh Neng Elah anu ngajual pindang basa poenan bayaran. Sopyan nyampeurkeun ka Neng Elah. Hatur nuhun Neng, ditampi. Ceuk Sopyan ngarongkong cikopi tina baki. Gek diuk dina bangku. Ku abdi teh ditengetan asa kantos ningal engka. Ceuk Neng Elah nyidik-nyidik ka Sopyan. Nuhun abdi anu ngagaleuh pindang waktos poenan bayaran teh geuningan. Temal Sopyan bari nunda di gelas cikopina. Oh muhun emut ayeuna mah. Tos lami damel di pabrik Kang. Tinggal kene nembe bade 2 sasi ayeuna. Kaleresan dicanaku pun emang. Muhun ku Mang Sadi lumayan alit oge ari di alamah mirilik. Ceuk Sopyan daria pisan. Saleresna eta teh Kang,
alit oge anu penting mah gaduh kahasilan. Saur sepuh mah aya arep-arepen. Ke ari wasna teh saha kitu Kang? Ceuk Neng Elah bari imut. Dupi anu katelah mah Raden Barja. Raden Barja? Neng Elah kerung. Muhun Raden Barja, namun sawaktos aya angin puyuh kacana kiber, janten nami anu ayeuna mah Sopian. Ih, teu uyahan sugan, dasar pika sebelen. Ceuk Neng Elah ngabarakatak seuri, temung pipina anu kempot. Kumaha we anu ngadongengna? Bohongan atuh da waktos meser pindah ngaheureuyan. Upami hiji 25, upami 2 50. Nya keneh-keneh atuh hijina 25 panen. Ceuk Sopian sarua ngagagak seuri. Carius nama balas dendam merenannya. Aya ku kituna nya ih Raden Barja. Ureuy kita Neng, tuwarantun teuing kedah balas dendam mah. Ke, nah asa sararep kieu ieu teh nuju kamarana Neng? Pun Bapak menuju damel, janten mandor pemeliharaan. Upami ibu mah kadaya nuju balanja Kang. Oh, muhun atuh. Janten Neng teh nyaliranya. Neng Elah ukur unggek. Sanes kirang sono ieu teh Neng. Margi nuju mancen gawe bade teras mulih deui ka pabrik. Sok ngebohong Kang mah. Paling sieun ka penaku istrina panginten. Ih, daek samedin teuing. Bujeng gaduh bojo. Beger ge teu acan kantos engkang mah. Ai, kawas domba begernya. Dasar aya-aya wae engkang mah. Mun atuh di kantornya Neng. Bilih aya caroge atanapi papacangan Neng. Keningal, kengkang ketumpuhan. Pokna Sopian deui bari cengkat. Suka mana wae nya? Abdi maling keneh Kang. Tegaduh caroge atanapi papacangan. Tegaduh sasamanya tuh sawios. Engkang bade permios. Itu gerak hor. Kes kedap. Itu aya rokok ketitipanku pun bapak kangon bongkar suluh Kang. Neng Elah ka jero imah ngan teu lila kadinya deui. Iya Kang rokona. Hatur nuhun Neng, padahal mah tong ngaroropet atuh. Ai, dasar teu uyahan. Muhun mangga di kantun. Ceuk Sopian bari ngingkig indit. Mangga Kang. Neng Elah nyerangkeun kanu indit nepikeun ka ngilesna. Ini pikar sepen jajakate. Edas eta kudaekan. Rupana lungguh tapi geus wanu mamatak pika seurieun. Ceuk Neng Elah ngagerendeng bari seuri leutik. Hiji mangsa di pabrik aya kajadian anu matak ngagenjleungkeun. Tayalian lintang kapanggihna anu sok mawaan enteh sarta dijual kaluar. Lamun diitung mah karugian kontrak ciga nitri teh lumayan badag lantaran anu dipalingna teh produksi enteh nomor hijina. Ari anu boga pola sarakal aya kana genep urangna diantarana Oded jeung Ujing ku kawasa pabrik
Oded jeung Ujing dipindahkeun gawena kana metik, untung keneh teu dikaluarkeun oge. Tapi nya kitu, wuri-wuri maranehna teh kapanggih boga sangkaan goreng ka Sopyan yen pangna kacerek teh aya anu ngalaporkeun jalmana tayalian iwal ti Sopyan. Anu genepan kacida ngenek-ngenekna ka Sopyan, maranehna geus boga rarancang pikeun nyilakakeun Sopyan. Hiji poe Mano Rohman ngangkir kokolot bagian produksi Mang Daim ka kantorna, tayalian arek nyawalakeun perkara kakurangan pagawe bagian produksi ti saprak anu genep urang kapanggih sarakal. Ari anu opatan mah ukur bagian sortir teu bangga teuing sabab loba gantina, anu hese mah bagian mesin lantaran kudu anu geus apal jeung mahir. Cing, sugan aya hubungan keur gantina si Oded jeung si Ujing. Kuring teh kacida bingungna ieu teh. Moal hade anu digawe beurang peuting dim. Ceuk Mano Rohman nepikeun kabingungna ka Mang Daim. Sabenerna mah kuring ge bingung Nor. Lain perkara enteng nyangan jalma anu geus mahir kana mesin mah. Tapi lamun ukur nyekel mesin nomor 4 atawa nomor 5 mah teu bangga teuing sabab aya Jang Sopyan. Temal Mang Daim mere nyaho ka Mano Rohman. Lamun Sopyan teh geus bisaeun nyekel mesin ente, nu bener ngomong teh Daim. Kapan Jang Sopyan mah bagian beberesih? Mano Rohman cangcaya. Nya bagian beberesih. Tapi budak teh calakan. Salila ieu manehna sok nyerepan nyekel mesin, satu tas gawena rengse. Budak teh hampang birit tara nyebut embung lamun diparentah teh. Kitu deui dina gawena tara cicing, itu digarap ieu dipigawe. Sok rajeun tatanya ngeunaan mesin teh, ceuk cohagna mah bari bebersih teh bari nengetan kana mesin. Nepi ka hiji poe aya salah saurang bagian produksi teu gawe. Diserepan we ku Jang Sopyan teh. Hasilna leuwih hade Jang Sopyan malahan mah hampir taya balukang teh anu ngahiji. Kitu pok-pokanana Mang Daim ngajentrekeun kayaan Sopyan ka Mano Rohman. Sajongjonan mah Mano Rohman teh ngahuleng, teu salah ceuk hatena lamun Sopyan teh kacida suhud kana gawena. Basa ningali tulisan Sopyan, Mano Rohman kacida katajina lantaran kacida hadena geus teu we lamun Sopyan teh jalmana calakan sarta sargep kana gawena. Kabuktian pisan ayeuna satu tas menang beja ti Mang Daim. Bunga kuring teh ngadengena, kuring ge geus boga sangkaan alus ka Jang Sopyan teh. Kiwari ngabukti pisan. Timimiti poe isukan Jang Sopyan pindahkeun gawena ka bagian produksinya, tapi gawena kudu beurang terus ulah wara ka bagian peuting. Itung-itung ngawarah sangkan leuwih pinter. Itung-itung ngawarah sangkan leuwih pinter. Keun bagian bebersih marek nyokot di bagian layuan. Ceuk Mano Rohman mere kacindekan ka Mang Daim. Nyahug teh teuing ari geus pugu mah. Nyahug teh teuing ari geus pugu kieu mah. Ayeuna keneh ku kuring arek ditepikeun ka jenisna. Nya bejakeun we kitu nya, ngarah pugu kuring bebejana ka mandor besar. Cacap babadamianana Mang Daim balik deui ka tempat gawena. Basa anjog ka jero pabrik, Mang Daim terus bae nyalukan ka Sopyan. Sakumaha omongan Mano Rohman, Sopyan timimiti poe isukan jadi bagian produksi sarta nyekel mesin. Tah kitu babadamian Mang jeung Mano Rohman teh, ngan Jang Sopyan mah gawena ti beurang moal aya bagian peuting. Anu dipiharep teh sangkan Jang Sopyan leuwih bisa jeung tapis. Hatur nuhun pisan Mang, mung wayahna bae abdi mah bakal celemeng, bakal tataros ka Emang. Sagala rupi ge kedah aya sesepuh anu ngasuh atuh, taya nu weruh tanpa guru. Ceuk Sopyan atoh teu atoh diangkat jadi bagian produksi teh, loba kasieun jeung kainggis nguciwakeun. Aya kumareuna ari cacarita teh, Mang mah atoh we nu aya cirining ujang hayang aya kamajuan. Tong asa-asa aya nu tukah harti mah nyarita bae ka Emang nya. Kitu pokna Mang Daim kaselang ku ngagak-gak seuri
kataji ku caritaan Sopian. Atuh nuhun pisan satu acananya mang. Temal Sopian ngarasa bunga, cacap cacaritana Mang Daim nuluykeun hanca gawena, kitu deui Sopian nuluykeun deui bebersihna. Tisaprak pindah gawena ke bagian produksi, Sopian gawena beki suhud, kana mesin kacida apikna, teu sirikna ditatap diusap, lamun aya anu teu kaharti teh teu boleh tatanya ka Mang Daim atawa kanu sejena. Kalan-kalan ku Mang Daim sok diserenan pembukuan, lantaran tulisan Sopian teh kacida rapih jeung alusna. Waktu teu karasa nyerelekna, Sopian geus nincak 3 bulan gawena di pabrik enteh Ciganitri, nyekel mesin geus tapis teu eleh kudu geus taunan. Marengan poe harita teh waktuna bayaran, 3 bulan anu geus kaliwat, sobatna Sobari sok nyamper ka Sopian. Tapi bulan ayeuna mah aya nu beda, sabab gaji Sopian teh geus undak jadi 500 perak, sangeus narima duit, Sopian jeung Sobari indit ka elos arek ngadon ulin bari barang beuli. Ari Sopian mah tara meulina naon, ukur meuli pindang we kaneng Ela. Bulan kamari ge meuli pindang aya kana 7na. Sabenerna mah lain teuing ku hayang pindang, tapi aya si resep kaneng Ela, tapi nya kitu, gede ka era keneh kusabab can pernah ngalaman beger. Bisa papanggih jeung jinisna ge geus kacida bungahna. Komo deui Neng Ela mah apanan sakitu geulisna, geulisna teh lain pupulasan. Nyari deui. Sopian jeung Sobari geus tarpi ka elos. Yang, akang mah rek meuli kue balok jeung goreng ulen ka Mang Ijanya. Kuring mah hape Kang, kue balok 10 jeung goreng ulen 10 nya. Temal Sopian ngodok saku bajuna, kusiwel ngaluarkeun duit terus dibikeun ka Sobari. Kukuring didagoan di lebah Neng Elahnya, ceuk Sopian deui. Nyajang, ke akang kadinya. Pokna Sobari ngaleos indit. Sopian ge muru ka tempat Neng Ela. Haturan Raden Barja. Ceuk Neng Ela bari seuri, marengan Sopian kadinya. Sopian ukur nyerengeh seuri, gog bae cingogo hareupeun Neng Ela. Engkang hoyong pindang bandeng anu arageng Neng, ngawadahan ti lumanya. Ceuk Sopian bari ningalian pindang bandeng anu ngajajar dina kurumbung. Mangga Raden Barja. Neng Ela nyikikik seuri. Neng Ela ngawadahan pindang bandeng sok dibikeun ka Sopian. Ieu pindangna anu ageng 3 teras anu alitna 2, nu alitna mah ti abdi masihan. Wios atuh teu kedah. Ih, teu sawios dari do abdi mah Kang. Sanes kitu Neng, maksana teh teu kedah asa-asa masihan mah, aya mah 10 atuh sakantenan. Gehel, bangkar atuh abdi Kang. Neng Ela ngagak-gak seuri anu dareukeut pating lalieu. Tah, upami bade ngaborong mah, mangga sareng anu gaduhna, canak sakantenan geura. Ceuk Neng Ela deui bari nyekelan beuteungna anu seueul balas seuri. Ih, teu barantun teuing Neng, pilih engkang teu tiasa maraban ke. Teu uyahan ngarekeun ka domba bae, caket sareng engkang mampi kaseureun wae geuningannya. Ih, muhun kedah gumbira atuh najan teu gaduh acis oge. Piraku ting teu gaduh acis
kapan cikene tos bayaran? Kan teman ayeuna mah tos janten bagian produksi. Eueuh, ning apal geuning? Tantos apal atuh. Seueur anu nyarios Kang. Abdi mangiring bingah. Muhun Ning, atur nuhun. Sobari geus kadinya song mikeun kueh balok jeung goreng ulen ka Sopian. Neng, ieu acis pindang atur nuhun tos di langkungannya. Sopian mikeun duit ka Neng Ela. Muhun Kang, sami-sami. Temal Neng Ela bari nampanan duit di Sopian. Tah dupi ieu mah kang ngobrolin di bumi, ongkohan milih Neng hoyong ngaleueut. Sopian ngasongkeun bungkusan anu dieusi kueh balok jeung goreng ulen ka Neng Ela. Uluh, naon iti Kang? Cek Neng Ela nyokot bungkusan di Sopian terus bae ditingali eusina. Hatur nuhun Kang, padahal mah tong ngarerepot. Henteu oge Neng ukur leueutun ieu. Maksud teh tong ngarerepot dibungkus, padahal mah cenah ka disareng tanggunganna Kang. Cik Neng Ela ngabarakat seuri deui. Tudu atuh Sopian ge milu seuri. Ih, kacida Neng mari tos seuri teh. Muhun atuh nya, engkang bade permios bae. Ceuk Sopian bari cengkat. Menawi teh bade ngarencangan. Ih, alim atuh Neng, sieun diical kawas pindang keh. Ih, dasar si Raden Barjah teh uyahan. Mangga dikantun atunya. Mangga Kang, wilujeng. Sopian jeung Sobari ini tidinya dijajab ku paneuteub Neng Ela. Teuing kunaon hate Neng Ela teh jadi pating sareblak. Saja jalan Sopian jeung Sobari galecok ngobrol. Ciga-ciga Neng Ela aya hati kadua leutik ka Ujang. Cek Sobari bari jongjon lempang. Tuh apal Kang, kuring mau ku resep heureuy. Bari nage era tuh Kang. Rumasa kuring mambatan sakieu. Ih, tong mikiran kaayaan atuh. Kasuka mah bijilna tina hate anu bersih. Akang mah apal pisan ka Neng Ela, da puguh tatangga ukur kahalangan ku 5 imah. Sabenerna mah loba nu hayangeun ka manehna teh. Tapi tacan aya nu ditarima. Tapi ka Ujang mah sakitu micongana geuningan. Udah Neng Ela mah pan sakitu geulisna jadi loba nu hayangeun. Akang mah satuju pisan mun seug teh mah Neng Ela ngajadi ka Ujang. Dina rupa mah duh, Neng Ela teh kawilang pantes atuh. Wih, jaba geulis, pangeulisna we di bedeng ieu mah. Sababahat jeung Ujang mah pan Ujang mah kasep atuh. Lalaki mah ieu kudu wani betus ti heula. Teu mungkin nungguan awewe anu wakca ti heula. Kitu pokna Sobari nyaritakeun kayaan diri Neng Ela. Daguan euy, kadenge aya nu ngagorowok tukangeun. Sopian jeung Sobari pating raranyug asa kagebah meureunan meh bareng ngalieu ka tukang. Bre aya genep jalma pating gardig muru kalebah maranehna. Sanes deukeut anu genepan pating rarandeg. Tetela anu datang teh Oded jeung Ujing katut opat baturna. Kabeneran pangih di dieu. Kusabab dewek aya urusan jeung si laing Sopian. Ceuk Oded jug morongos we panuna muncereng. Keke, maksudna aya urusan naon ieu teh Kang? Temal Sopian kerung. Alah, mentong api-api sia. Mentong api-api teh nyaho. Sidik si laing nu nyieun pucuk ti Gilang ka dewek. Oh, tong diajak cacarita Kang Oded. Urang caca gue tuman. Ceuk Ujing milu mairan. Keke, ieu teh aya perkara naon? Kudu pugu atuh jujutanana. Ceuk Sobari milu cumarita. Ngajerog sia Sobari. Dewek teh urusan jeung si laing. Tapi lamun ulu biung, si laing ge bakal sarua disiksa sia ku dewek. Ceuk Oded nyentak ka Sobari, panuna beureum awahing ku ambek. Kang Oded oge Kang Ujing, pok raca carita nu bener ka kuring. Ngarah kuring apal jujutanana sakumaha omongan Kang Sobari. Lamun kuring boga kasalahan, kuring minta dihampura. Pek teh teuing kuring arek disiksa di kebugan ku arah jenduan ge. Kuring mah moal ngalawan. Sok geura cumarita ka kuring. Pokna Sopian leuleuy teu kaciri gimir. Mangka ade ari kitu mah. Dengekeun ku si laing Sopian. Wuri-wuri aya anjeun gawe di pabrik.
dewek sabatur-batur kacerek deleg ku kawasa pabrik. Nepi ka dewek kenepan dioncelah ti pabrik pindah gawe kana metik. Sadeui jalmana anu wani ngalaporkeun geus pasti silaing sia. Ceuk Oded nafsuna beuki ngagidir. Oh ngarti ayeuna mah Kang Oded disabatur-batur nyangka kuring anu ngalaporkeun gitunya. Ye dengekeun Kang, kuring teh anyar keneh digawe di pabrik. Pagawean ukur bebersih kabeh panitah Kang Oded atawa Kang Ujing digugupanan. Kuring teh jalma anyar ka Manorohman ka karek wawu sok komo ka pangurus luhur atawa bagian keamanan mah lebeng teu warawu. Pon kitu deui kana masalah enteh poekeun kuring mah teu apal kapan sakitu loba rupana jenis produksi nate. Coba galih ku Kang Oded, lamun kuring ngalaporkeun akang ka pengurus atawa ka keamanan kira-kira bakal dianggap moal. Meureun aranjeunna teh bakal malik tumanya sahari maneh teu pupugu juga laporkeun. Tah hartina kuring mah moal dianggap tak kitu Kang. Kitu pok-pokanana Sopian cumarita leuleuy tapi mata kaharti ku pikir mata kahontal ku akal. Oded jeung Ujing silih reret ana dipikir mah kahartieun ku maranehna. Bener ceuk Sopian, jalma anyaran gawe geus tangtu moal apal kana nanaon. Bener ari kitu nama. Tapi cik, saha kira-kira anu geus kumawani ngabokong ka kuring? Ceuk Oded ngomongna jadi leuleuy. Ih, kuring komo atuh teu apal Kang. Tapi cing inget, jalma tersep ka urang kabeh sok sanajan pagiling gisi unggal waktu. Sok aya we diantarana jalma anu ngabudi ucing. Kari pikir we ku akang, harita gawe babarengan jeung saha. Tangtuna nu apal pisan kana ketak akang meureunan. Teu kudu neangan jurigan untuk kadeuleu atuh Kang. Kitu ceuk Sopian, najan umurna leuwih ngora tapi geus koloteun dina cumaritana. Adeuh, kakareka pikir ku akang jang. Apal ayeuna mah. Duh, hampura jang, geus nuding teu pararugu ka ujang ieu teh. Ceuk Oded ngerasa era sorangan. Hehehe, teu nanaon Kang, salah paham mah wajar atuh. Komo ieu jeung babaturan. Sakali dihampuranya jang. Oded nyampeurkeun ka Sopian teu sirikna ngarangkul ngajak sasalaman. Ujing jeung baturna sarua sasalaman ka Sopian, rumasa geus salah sangka. Pamiarsa sadayana waktosna geringan parantos teu nyekapan deui nya. Duh, masyaallah ieu lalakon teh nya neme 2 episode banginten sareng ayeuna dikawit ieu jajakan nu namina Sopian ninggalkeun lemurna nya, ninggalkeun ibuna anu nyalira di bumi gitu milari damel kanggo ngabiayaan sepuhna teh nu kari sabeula. Buah kajujuran, buah kerajinan dina damelna pan akhirna dibuka jalan-jalan yang naik tehnya dina tadina purah bebersih ayeuna jadi nyepeng mesin pan gitu. naik pan gitu nya. Jadi gini modal utama mah kajujuran dah palawari sadayana jeung hidmatna kanu jadi sepuh urang gitu. Mugia ieu sing janten naon teh pepeling kang urang sadayana eueuh deui jalan hayang bagja mah urang diajar jadi jalma anu manfaat keur kulawarga oge ngagaduhan sifat jujur ya. Insyaallah nu jujur mah bakal narima buahna nu hade. Insyaallah mungkin urang lajengkeun dina episode anu kadua nya nu kadua. Insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna nyaeta episode anu katilu. Bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanyuang siang urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.